Wilujeng sonten, para pemirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring nyaeta geus wezauna di Nova dina warta Sunda nu bade diunjungkeun ku sim abdi. Sakumaha anu ditingali ku pamirsa dina video anu parantos disiarkeun sampah di sababaraha daerah tumpukan sareng ngaganggu kagiatan warga satempat. Baya runta bisa dirasakeun ku sabagian warga satempat sabab bisa memicu sababaraha penyakit anu disebabkeun ku bakteri tina runta seperti salmonellosis, shigellosis, keracunan, infeksi kulit, tetanus jeung sajabana. Sareng ayeuna aya 3 urang batur sapagawean anu bakal nutupan warga satempat anu parantos aya di sababaraha daerah anu tumpukan sampah. Anu kahiji, Sinai Asila anu aya di Pasar Ciroyong, Kota Bandung. Oke Sinai, kumaha kaayaan Pasar Ciroyong ayeuna? Oke, hatur nuhun Agnes. Bisa ditinggali pamiarsa, di dieu keadaan Pasar Ciroyong anu sampahna berserakan. Lamun datang ka dieu, pamiarsa biasa nyium bau anu nyengat pisan. Bau basah ditambahan bau sampah anu bau pisan. Ayeuna kuring bakal nanya ka padagang nu aya di dieu. Tahu kan ya. Terima kasih Bapak mengenai karyaan Pasar Ciroyong. Ya alhamdulillah Ciroyong jalanan lancar baik. Mudah ya. Sampahnya juga bersih. Itu soalnya kan setiap daerah Ciroyong dia ayah petugas apa gitu. Jadi aku itu kalau mau baca tentang Karena sih ada pembeli yang komen tentang Agnes ada pemirsa bisa dikenali. Tadi kan kaayaan di Pasar Ciroyong. Kuring ngalaporkan di Pasar Ciroyong. Nuhun, hatur nuhun karakan Sinai anu tos ngaliput kaayaan di Pasar Ciroyong. Ayeuna urang ngalih ka sungai dekat batas Kota Bandung di Ciberem nu bakal diliput ku Rafikalis Nursidi. Nuhun, rekan Rafli kumaha kaayaan di sungai dekat batas Kota Bandung Ciberem? atur nuhun Agnes, ayeuna abdi nuju di sungai batas kota. Bisa ditinggal pererencangan ayeuna sungai dia atas tercemar sampah plastik. Nah, di dia sim kuring bade ngawancai di warga anu atas kami dia. Tetap kan, salah dibuka. Boleh hari ini. Hari ini atau berapa? Hari dulu? 14 tahun. Tahu ya, menurut itu ini sampah kalau luar gitu. Namun zaman dia tambah sampahnya penuh pada dunia kemudian kata dia tersebar dia sekali Banjir itu. ya namun sekapel mas kamu pertanyaan tapi kan
wargana di zaman dulu di kawasan datang ke Sakriber pisang main apa upaya pencegahan juga ya. Itu tahun berapanya berapa sih ini? Dulu. Udah berapa tahun ibu membantu itu kampanye? Ada jadi kerjasama dan membuang sampah Ya, ada keluhan itu ke RW. jangan sampai buang sampah juga sumber kemudian saluran saluran jadi dibalikkan masing-masing kita bisa peraturan buang sampah sembarangan itu masalah dulu sih tapi tahun-tahun sekarang Jantan tak itu aja di tim goreng balik ke kerja atau Nuhun, hatur nuhun karya rancangan Abdi Rafli, anu parantos ngaliput kayaan di sungai dekat batas kota Bandung di Ciberem. Ayeuna urang alih ka batur sapagawean abdi nu terakhir, nyaeta Wisnu Novriana, anu tos aya di TPA Sarimukti Cipatat. Wisnu, kumaha kayaan TPA Sarimukti Cipatat ayeuna? Oke, atur nuhun Agnes. Sim kuring, Wisnu Novriana, awartosan kayaan di TPA Sarimukti. Di dia bisa ditingali tos loba sampah numpuk di sabudeureun ieu. Sampah-sampah ieu asalna di sekitaran Bandung Raya, sapertos kota Cimahi sareng kota Bandung. Di TPA ieu tos pernah kauruan anu agang. Kajadian eta lumangsung dina kaping 18 Agustus 2023. Dina waktu eta keneh, TPA ieu samantara ditutup nepi ka sababaraha waktos kahareup. Ayeuna sim kuring bade milarian salah sahiji warga nu aya di dieu. Punten Pak, sim kuring bade nanya ngeunaan gayaan TPA ieu sareng Bapak saha? Pawiwi. Punten Pak, Bapak di dieu tos sabaraha lami? Aya 3 tahun. 3 tahun. Aya keluhan ngeunaan TPA Sarimukti ieu, misalna tempat bau atau naon? Ai keluhan mah dengan biasa diungkapkeunnya ai keluhan mah kan cuma kan kebutuhan teu bisa diungkapkeun gitu. Pak, tahun kamari di TPA ieu kan aya kauruan ya Pak ya. Kumaha pendapat Bapak ngeunaan kejadian eta? Namanya musibah kelalaian atau pihak pengelola apa pihak pemulung cuma apalah masalah ya istilahnya bencana lah itu. Di TPA DOG sampahna tos numpuknya Pak. Menurut Bapak, naon upaya nu kudu pemerintah lakukan bikin ngurangan sampah nutup ka TPA ieu? Ya sifatnya di daur ulang pada organik dipisah di sampah anu dipilah anu bisa laku anu istilahnya sampah pasar dijadiin kompos. Jantan gitunya Pak. Saya bisa pendapat Bapak Willy yang pemirsa. Rupina sakitu wae Agnes sareng pamirsa. Sim kuring tos ngalaporkeun kayaan dina TPA Sarimukti balik ke studio. Mohon, hatur nuhun kaya rancangan Wisnu, anu parantos mensian informasi ngeunaan kayaan TPA Sarimukti Cipatat. Biasa ditingali, sampah tiasa ngabahayakeun warga satempat, sareng kagiatanana bakal kaganggu, kusabab bawa sampah anu bau pisan. Kukituna, urang selaku masyarakat bisa ngajauhan bahaya runtah ku cara ngurangan pemakaian runtah anu hese didaur ulang, ngahindarkan barang-barang anu sakali pake, meh sampah teu numpuk. Sarta ulah poho pikeun ngajaga kebersihan diri, pikeun nyegah penyakit anu disababkeun ku bakteri runtah. Warta ieu mangrupikeun warta anu terakhir anu kuring bawakan ayeuna. Tetep sehat, Abdi Agnes Mezaluna Dinova ngawakilan sakabeh tim kerja, izin pamit, wilujeng sunten.